Nya nasi goreng margarin keur si bungsu. Bosen cenah ibu nasi goreng teh dikecap wae ayeuna mah yang nu bodas. Siap lah ayeuna mah orangnya nasi goreng margarin bumbuna siga kieu nya Besti. Siapkeun heula bawang putih bubuk jeung ladaku dicampurkeun. Tambahan ku uyahnya Besti saeutik we heula tuh aduk-aduk heula Besti. Tah geus kitu ayeuna urang gorengkeun bawang daun. Biasa we ngagoreng mah sabiasana saasakna seungit geuningannya Besti. Terus asupkeun endogna sing asak Besti ulah atah kene sok hanyir engke teh. Terus we sing nepikeun ka asak digulah galeh lamun geus asak ayeuna asupkeun sangu poena Besti nya ngarah ngeunah entong sangu haneut kene. Sangu poe mah pan sok ngeunah geuningan awur-awuran rada bear kitu dipake sangu goreng teh. Tah geus kitu asupkeun brus samara anu tadi nu meunang ngahijikeun bawang putih jeung ladaku jeung uyah. Tah nu matak ngeunah nama ieu make margarin Besti. Matak tadi ngaosengna teh minyakna ulah loba teuing nya Besti soalna tina margarin sok berminyak. Bumbuan deui lamun sakirana kurang uyah mah Besti tuh caritana mah geus asak we geuningan ditambahan ku tomat jeung ceplok endog. Yakin ieu mah budak bebelewokan geranya. Terus ya alhamdulillah beuki geuningan Besti teu kudu hayo we dikecapan sangu goreng teh make mentega leuwih ngeunah. Kela euy di luar prediksi eta nyokot gorengan budak teh sugan teh ngahuapkeun deui endog. Angger meureunannya da ngadahar sangu goreng teh sok ngeunah jeung gorengan. Kuatkeun ka celebek deui tingali. Alah alhamdulillah Besti beukieun. Segera cobaan Besti ngeunah sia sangu goreng teh siga nasi goreng nu di mall-mall. Pokona mah alhamdulillah we budak urang beuki biasana mah kudu dikecapan wae.